kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kumaha daramang sateuacanna? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kanggo dinten ayeuna alhamdulillah urang tiasa tepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna saha nu telebat? Alifia. Alifia kunaon Alifia? Teu damang? Panas? Teu damang, sakit mental. Alifia teu damang terasa deui? Atasnya Alifia unggul. Sateuacanna urang ngadoa heula dipimpin biasa ku saha bade ku Dapa? KM? Ku Dapa? Mangga. Sateuacanna urang ngadoa heula, sateuacan ngawitan diajar urang ngadoa heula. Sakantenan urang doakeun Alifia nu nuju teu damangnya. Mugia tiasa sehat deui, mugia tiasa diajar sareng urang sasarangan di dieu deui. Amin. Mangga Dapa tiasa dipimpin kanggo ngadoa. Sadayana orang ngawitan diajar bahasa Sunda yeuh, urang ngawitan ngadoa di Jawa Kate, ngadoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hatur nuhun Dapa tos dipimpin kanggo ngadoa. Tah dinten ayeuna teh urang lebet kana materi narjamahkeun. Nah nya. Sateuacanna sakedap. Tah, narjamahkeun teh kanggo kompetensi dasarna ieu sekedap. Aya di 3.1 kabaca? Jan cobi baca kanggo kompetensi dasarna naon eta teh? 3.1 menganalisis aspek kebahasaan dan rasa bahasa teks terjemahan. Nah, laresnya. Jadi kanggo kadena teh urang bakal nganalisis aspek kebahasaan sareng rasa basa tina teks terjemahan. Teras kanggo IPK-na aya 3 nu kahiji nganalisis rasa bahasa nu aya dina teks terjemahan. Teras anu kadua di dieu nyaeta membandingkan bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda anu dipake dina teks terjemahan. Teras anu katilu aya menemukan kecap serepan dina teks terjemahan. Emut keneh teks serepan? Kecap serepan? Kecap serepan? Kumaha wa? Kecap serepan teh kecap anu asalna teh tina bahasa lain atanapi bahasa sejen diserepkeun bahasa Sunda. Sakedik benten. Teras salajengna aya tujuan pembelajaranna nu kahiji nyaeta cobi baca Wan cobi baca nu kahiji. Setelah membaca teks terjemahan siswa mampu menganalisis rasa bahasa yang terdapat dalam teks terjemahan dengan benar. Nah, nu kadua Dengan mengamati teks terjemahan peserta didik mampu membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang digunakan dalam teks terjemahan dengan benar. Nu katilu Yang ketiga menemukan kecap serepan dalam teks terjemahan dengan tepat. Sip, hatur nuhun Wan. Tah eta kanggo tujuan pembelajaranna, kanggo KD, teras IPK, teras tujuan pembelajaranna. Sateuacanna mundur. Tah, sateuacan urang kana materi narjamahkeun di dieu urang aya permainan heula supaya langkung fokus. Katinggal teu? Leres katinggal? Terus Nah, ayeuna urang cobi main tebak warna. Nah, jadi engke anu dicarioskeun pami misalkan ieu contohna nya. Warnana nya sanes tulisanna. Siap? Siap. Biru. Ah, gitu. Nya biru. Sip? Biasa? Anu disebat warnana sanes tulisanna. Siap. Ieu naon? Biru. Bacan, tai. Sip. Siap. Tenang. Jagoan Hidup. Hejo. Warnana sanes tulisanna. Siap. Set. Ungu. Siap. Lajang. Sip. Terakhir gitu ya, aya kan nih. Tah. Deui, siap.
Terakhir gitu. Hidup. Sip. Terakhir ya, terakhir. Sip, emprak lah. Gampang ya, gampang. Nah. Set. Nah. Nu kahiji urang lebet mulai ngawitan lebet kana narjemahkeun teh nyaeta sok disebut oge alih basa. Nyaeta mindahkeun teks dina bahasa sumber atanapi bahasa aslina kana bahasa sejen atanapi bahasa nu anyar nya narjemahkeun. Tah ieu padikan narjemahkeun nu kahiji aya kamampu gramatikal nyaeta pangaweruh ngeunaan kekecapan nyusun kalimah alinea jeung ngalarapkeun ejaan. Anu kadua kamampu sosiolinguistik, cobi bacahan. Naon? Kamampu sosiolinguistik mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakenan. Sip. Anu katilu kamampu semantik cobi sok. Azkar. Mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjemahkeun. Sip. Ya teh padikan narjemahkeun ya kanggo padikan narjemahkeun. Jadi dina kagiatan narjemahkeun teh ieu teh tilu kamampu anu kedah ku urang dikawasa. Nu kahiji ya kamampu nanoe gramatikal. Sip. Lajeng tah di dia urang teh bakal nganalisis rasa basa nya dina teks terjemahan. Nah, teksna engke ku Bapak dibagi dina LKPD. Jadi rasa basa nu bade dipaluru teh nu kahiji nyaeta aya kecap panyeluk. Nah, kecap panyeluk teh nyaeta kecap pikeun ngedalkeun rasa, pikeun ngungkapkeun rasa anu leuwih ti biasana nya. Misalna rasa reuas, bungah, nyeri, geuleuh jeung sajabana. Tah, kalimah panyeluk teh biasana sok dicirian ku tanda panyeluk atawa tanda seru. Dugi kadinya heula paham? Cek. Tah ieu contona nu kahiji ya kalimah salam, tah kalimah panyeluk teh. Sampurasun. Ieu contona. Teras assalamualaikum. Nah, dicirian ku tanda seru. Kartos? Sip. Anu kadua aya kalimah panggentra. Nah, contohna tah misalkan Pak RW, teras Kang Dani, Udin. Teras nu katilu waduh. Eta ngeunaan kalimah panyeluknya. Ya paham? Sip. Salajengna aya kecap Pak pangantep. Pami pangantepna nyaeta kecap pikeun ngantepkeun bagian kalimah anu dirasa penting. Tah ieu ciri-cirina pami kalimah pangantep mah aya ieuan tah. Naon wae? Jadi engke kurang dipilarian ieu teh anu kalebet kecap pangantep ieu teh. Teh mah atuh bae jeung sajabana. Dugi ka dieu paham? Mas sareng atuh nah apa masuk? Mana? Mas sareng atuh sugan teh nu aya panyerup teh enak teh nu aya celukan. Oh, sami kalebet ieu mah sareng atuh teh kalebet. Kayak gara contonanya. Terus Pak, eta Kumaha? anu kalimah anu kecap panyelup eta Heeh. oke nu tulisna sakalimateun atau kata. Oh, engke dina LKPD-na jadi bentukna teh engke ku urang kantun di checklist sungkul. Misalkan ke oh iya aya waduh checklist. Aya teras ieu kalimah panyeluk checklist gitu unggulnya. Lajeng. Nah, anu terakhir orang maluru kecap sarapan teh anu tadi teh nya kecap anu dicandak tina basa sejen. Tah ieu contona. Contona misalkan Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata asalna tina basa Kawi nya kecap sarapan. Nah. Ngawi. Beda doh. Terus anu kadua aya basa indung teh salah sahiji kakuatan sajati diri jeung identitas hiji. Nah, identitas teh kecap sarapan tina basa Inggris. Sip. Tah eta nu dipaluruhnya. Tah. Di dieu teh contoh larapna narjamahkeun dina kahirupan sapopoe ieu teh. Nah. Contona misalkan novel Harry Potter. Novel Harry Potter teh aslina tina bahasa mana? Aslina teh tina bahasa Inggrisnya novel Harry Potter teh teras ditarjemahkeun kana bahasa
Indonesia. Nah, ya salah saja contoh penerapan kegiatan nerjemahkeun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, novel terjemahan. Teu aya oge novel Sunda asalna teh ti Jepang gitu terus diterjemahkeun kana bahasa Sunda gitu. Film terjemah. Terus pami misalkan ieu Subtitama. nah contohnya misalkan ieu teh film Siderok, Terang Siderok. Nah, contohnya misalkan dina film teh sok ngangge subtitle. Nya terang? Nah, subtitle teh salah sahiji contoh larapna kegiatan narjamahkeun dina kahirupan popoe. Nah, atosnya ayeuna mah urang kana praktek ieu na maluruh rasa basa. Satu acana kela. Sekedap. Di dieu aya LKPD. Sok, cobi tinggal heula. Tah, jadi engke di dia diisian nami kelompokna heula. Terus di dia aya subtitle di dia teh. Per kalimat ge kurang dipaluru pami misalkan aya kecapan nyeluk kantun di checklist. Paham? Sip. Sakadik saberesna we saberesna. Sok. Bagikeun. Pulang? Sekedap. Pak, kami nanti hadir di serat wae di Diserat. Atas ditinggal heula LKPD-na. Cok. Saberesna we engke saberesna. Sekedap. Astagfirullahaladzim. Baru banget ya. Amin ngerti. Kumasi ya teh? Iksan lemon. Entos. Jangan atuh bieu can. Lo acan. Ini udah out. Ini masuk lah. Masuk. Sebelah itu cek balikan ya. Coba tak. Dulu Sofian tadi ini ke atau dipisahkan orang? Ini Entosnya. udah ini out. Pakai F, pakai P. Itu enggak jalan. Au senanya. Ke huruf. Ini tuh ayah. Tapi pun Make Bluetooth we Bluetooth. Aulia agaknya. tata betul. Oh Bluetooth. Bener tadi kita coba adalah ke dia.
Mana? Panik. Mars. Ada. Tambah berarti. Iya. Device ya. Apa ini pakai nomor absen? Tekedah. Device nih. Bukan Atas. Mars dah. Mars. Enggak apa, AUX-nya enggak jalan. Dibalikin. Abi ayah AUX di luhur tapi pondok. Ya, tadi udah. Tekedah di tandaan sadayana pilarian we 5 kalimat we. Coba balikin. 5 we pilarian. Kanggo presentasina. Balikin. Pilihan eta AUX. Ditulis atau di scan? Pilarian 5 dicontreng we dicontreng. Oh, bapak tiap kecap-kecap 5. Tiap. Jam kudu 5 atau yang penting dapat 5 kalimat. Anu penting dapat 5 minimal 5. Coba lagi. Ya. Coba lagi. Baik, kecapangan ada apa? Kecapangan teh anu aya teh mah anu tadi. Ih, ini mah AUX. Coba dulu AUX. Oh, AUX. Coba dulu. Mana pilih? Ngapain? Asup. Oh, nyesek. Iya nya. All setting. Oh iya sensei. Iya nya. Aya. Allah. Pas. Ih, panik. Buka itu. Jendela buka. Jendela nanti asal dibuka. Nama orang masuk ke atas serba. Biasa. Iya sanes kata serepan nami mah tadi non pangantep. Panyeluk etang panyeluk. Aya tanda seru panyeluk. Muhun. Kamu di sana. Nya kan juga Pak RW. Gimana? Kalimat naon, Pak? Naon Itu maksud Mas. Eta mah tanda tanya henteu. Oh, berarti kita di antara 3 ini cariin. Heeh. Berarti emang ada yang termasuk. Oh, Di geus di-cut. Di pause. Videona. Oh, di stop heula. Bisa berapa menit? Kala. ayo di mana? Di mana judul film kan? Film. Nya film. Masuknya ke mana? Jadi ieu LKPDT ieu teh teks subtitle tina ke bari ditampilkeun filmna ieu Jumanji. Lamnya coba saja. Itu saja 12 menit potongan. Jumanji teh. Pak, Jumanji nama film itu termasuknya akan naon? Naonna Jumanji kan nama film, termasuknya naon? Siapanya loh? Jumanji. Pangantep. Apa mana? Ini, Pak. Oh, henteu terkadang. Jadi tiap kalimat aya kecapannya lu. Bukan kecap serpan ya. Kuma. Mohon dicek di sana. Tiasa aya 2G tiasa. Siap. Kala. Sekedar. Kanggo entos ya. Sip. Kanggo ayeuna kanggo dina LKPD eta tos ditinggal. Di dinya teh aya contoh terjemahan naon?
Subtitle nya. Ah, di dinya teh contoh subtitle tina film Jumanji aya nu pernah nonton? Jumanji anu kahiji. Anu mainnya si The Rock gini. Pernah nonton Dwayne Johnson lain The Rock. Tah ieu teh contoh subtitlena ieu teh tina film Jumanji tapi mung 15 menit ieu teh 15 menit awal. Geura orang cobi ditinggal dina filmna nya. Sekedap. Mana sih? Yang ada tanda yang ada ini ya. Nah, ya. Siap. Ayo subtitlenya sami sarang dino LKPD-nya. Nerima 12 menit awal dah. Sekedap. Kat salah poho. Subtitlenya can diasupkeun. Tah ieu subtitlenya ya kala. Aduh hilap. Nya Orang kawitannya. Hujan. What? Watch. Board game. Who plays board games?
strict pencil. Is this sense of national exceptionalism? The Westwood Mom, what did you say about the monkey? I'm late for work. Are you going to search your father's right after school? Yeah, probably. Now, don't forget your EpiPen. And please, remember the world is a terrifying place. Be careful of everything. I love you when the light is on. Good. See you Sunday night. Okay. Stay home. Eat something before you go. I can't. I got to go to Spencer. Spencer Hilton? Yes, Mr. Gilbert. He's been touring me. He's coming to get him grades up. I love to hear that. Well, Spencer Hilton. Your grades gonna be okay? Yeah, Mom, that's when they help. I just hate for you to get dropped on the team. I'm not going to be dropping the team. It's going to be fine. Okay? Yo, Hey, Rich. why are you wearing a raincoat? What do you mean? I mean, it's not raining. Oh. Well, it might. I mean, you never know what's gonna happen. Ah! What the hell, man? Do you mind? Can we just speed this up? Freak out especially very uncomfortable. Here we go. You proofread everything? Yeah, I proofed it, and I gave it beginning and an ending, and it's sort of in the middle. Well, man, I would have done it myself, you know, if I had time or whatever, but... Yeah, it's not a big deal. Hey man, I was thinking, so, I mean, it's been really fun doing your papers and doing your homework and stuff, but I don't know what you're doing this weekend, but I was thinking, This weekend, yeah, Hey, Bridge. hey, You need a ride? I'm going. No, what? that's actually better for me, scheduling wise too, so. See you later, refrigerator. Sorry. Hello, girl. Whatever. It's not like I was your best friend. Your entire childhood. What'd you say? Nothing, sir. That guy is super weird. That poor man. So awful what happened to those people. I was talking about the kid. What are you doing out here? I was just talking to my friend. You should be more careful where you loiter, you hear me? Yes, Mr. Rick. I hear you. This world swallows up kids like you. It's been over 2 hours since I posted and he hasn't commented. He hasn't even liked it. You saw it. Yeah, gorge. Seriously, I don't know what his problem is. Thank you. And it's not like I post all the time, just enough to stay relevant. But it's cute enough for me. Hey, there's some random behind you. Hi. Hi. Bethany, did you just make a call during the quiz? Yeah, but I finished my quiz already. Oh, okay. Well, have you noticed that other people have it? So? Oh, I'm sorry. Let me back up. You're aware there are other people in the world, right? I'm dealing with something right now, and trust me, I'm no happier about it than you are. I'm having a crisis, and Lucinda, I mean, she's supporting me as a woman, and it feels like maybe you should too. Perempuan. Just hang up the phone. Okay, I'll wrap it up. Bethany, hang it up now. 2 minutes and we're done. And that's detention.
gonna be your opening touch, Will? Alright, we're gonna practice catching and throwing. So partner up and grab a football. Let's move! Hey, Martha! Martha, you can't play catch by yourself. Pair up. Come on, let's go! No, I'm good. Okay. You have to participate just like everybody else. Otherwise, why are you even here? It's a requirement. Martha? I think it's pointless. Gym class is not going to get me to Princeton, and I don't understand the obsession with throwing the ball into a hoop and, oh, touchdown, 5 points. Okay, there's a lot wrong with that, but first of all, it's physical activity, which is good for you, with other people, also good for you. And if you try it, might even have some fun. Fun. That's what we're doing here? Fun? This is school. We are supposed to be learning things that actually matter. Okay. You don't have a lot of time in this life, and I personally don't want to waste it on being like a gym teacher. I came out wrong. Yeah, it sure did. That's detention. That was hardcore. Badass. Spencer Gilpin? Have a seat, Spencer. Ms. Mathers. And it was this sense of national exceptionalism that fueled the spreading wildfire of westward expansion. Does that sound familiar, Mr. Gilpin? It does not. It's the last sentence of Anthony's paper on westward expansion. And coincidentally, it's the last sentence of your paper on westward expansion from last year. That's interesting. Is it? I think so. I mean, what are the odds to that? Slim. Yeah, you also used the same metaphor, the spreading wildfire, in your papers on the Boston Tea Party, the Battle of Gettysburg, and the women's suffrage movement. It's so hot in this room. Anthony, I know how much you need to pass my class, but this is not how you're gonna do it. I will not tolerate cheating. Cheating? I didn't cheat. It was my fault. I made him do it. You made him have you write his paper. Yeah. Mm-hmm. Look, I'm sorry, okay? No, it's not okay. What the hell, man? You got kicked off the team. Yeah, well, you could have gotten me expelled. It's not like you're the only one who's living dangerously here. Living dangerously? Yes. It's the most dangerous thing I've ever done in my life. And now look at me. Paying the price. Wow. This is a fun group. Welcome to detention. Yes, Spencer. I just want to say that I'm sorry. Thank you. Principal Bentley, all I did was make one. Bethany, please. You're all here for a reason. You know what it is. But this is what you should be thinking about. Who you are in this moment in time and who you want to be. You get one life. You decide how you're going to spend it. Fortunately, there is no better place for self-reflection than detention. Get up, everybody, let's go. Tos, taman. Mangga kanggo aya nama dina LKPD-na dina teks subtitlena mangga cobi dipilarian. Contoh kecampangan tab tadi teh teras naon deui? Serapan sarang kalimat panyeluk. Ku Bapak dipasihan waktos 15 menit. Mangga kanggo diskusi tiasa didiskusikeun mana anu kalabat etanya. Sok. Entos we sakitulah. Oh. Nasionalisme Mana-mana. makalah oge jeung masuk ya, Pak. Anu mana?
nasionalisme itu tapi ada eta itu aja kan masuknya kan Oh nya. Buat pangantep ongkos sarapan ongkos. Nya teu nanaon. Dua-duana. Dua-dua lagi teu nanaon. nasionalisme kan ai makalah apa Makalah tiasa. Jadinya ya makalah. Mana sih aya di dieu geura makalah? Di atas ya tiasa gampang. Tuh, heeh. sarapan berapa orang tilari Pak? Cok. Cankan urang mena apa kan? Jauh keneh atuh. Mana kumaha ngartos teu? Sok. Ada yang salah. Nah. Anu ada tanda seru panyelup. Muhun. Anu aya tanda seruan panyelup. Kita tanya no. Tanda tanya mah pananya. Nah. Terus pami anu pangantep mah tadi anu teh wae. Ta misalna eta. Benjamin Franklin jeung eta tah pangantep. Mohon. Mama. Pak ieu mah. Ieu mah Ieu mah kanggo mama. Mah ibu. Ibunya Neva berarti eta mah. Sanes ieu mah mahna ibu. Nah. Terus naon deui? Atuh. Nah, seueur tinggal ngalain gitu. Pami da teh aya conteng. Gitu. Biasa dibagi iya tuh, bagi-bagi. Oh, sabut. Tah, LKPD-na tiasa dibagi-baginya itu tiasa dicabut. Kami anu ada tanda tanya. Eta mah pananya mana? Janten pami misalkan anu aya tanda seru panyelup. Ngon. Jadi Tah jiga hejang. Nah. itu kada dicek list. Kami ieu bab pemanggihan Teu kedah. mah. Janten teu sadaya kalimah aya kedah aya kecap pangantep ieu teu kedah. Kudu dicek list kali. Sakapendakna weh. Ayana Kan Pak. Pami sarapan tah ieu. Sarapan apa? Sarapan nya. Nasionalisme ge sarapan. Nasionalisme sarapan ti bahasa mana sih biasanya ya dina bahasa Indonesia. Oh, nasionalismenya nya tiasa di bahasa Inggris gitu tiasa. Bagi-bagi. Sok bagi-bagi. Eta mah bukan aja. Jangan geus. Bios teu nyusun ge nya Pak. Bias. Sok. Pami kecap sarapan naon deui pangantep. Pami pangantep mah anu kitu nya. Tea mah wae oge. G. Henteu Refrigerator tak kecap sarapan. Mangga. Bapak tadi 55 atau sadayana. Sakapendakna we, Jan. Mana? Ada siapa? Ada siapa? Dibagi-bagi we atuh. Janji kan ada sarapan. Tah. Atas milarian seueur. Sakapendakna we teu kedah seueur lah. Minimal 5. Pangantep biasa. Aya tanda seruan? Mana? Itu tuh aya hampura. Pak ai kalimat anu tanda seru tanda tanya teh. Anu tanda tanya mah pananya pami panyeluk mah nu tanda seru. Berarti gak ada tandanya. Nah iya sapertos kieu Pak. Oh, ieu mah henteu. Janten teu sadaya kalimah kedah aya panyeluk ieu henteu kedah. Iya nah maneh make jas hujan mah suka panyam. Mana? Serapan. Jas. Jas. Jas kan. No, nya sarapan ti bahasa mana jas teh? Inggris. Bapak upami mah teh iya teh palebetan. Tah pangantep mohon. Nya ah. Tiasa pangantep. Pangantep. Kalau teh termasuk pangantep. Tiasa. Iya. Tah eta kalimah panyeluk. Mino aya tanda tanya. Anu aya tanda tanya mah henteu teh aya. Teu kedah. Kami les Pak sarapan. Anu mana?
Oh, les. Nya tiasa sarapan. Kapendak seueur sakapendakna we sakapendak. Tah muhun posting tiasa kata sarapan. Eta pangantep. Nu mana? Kemana? Football sarapan nya laras. Kami ekspansi. Nya tiasa. Pada aya nu sakalima teh 2 ieu 2 checklist taya. Aya. Anu teu aya. Sakapendakna we sakapendakna. Sakapendakna we nya sakapendakna. Atas? Ya, sip. Kanggo teh atau meunaan pesta teh. Oh, ieu mah kanggo teh, muhun maksana kana teh eta mah. Jeung buah kita jeung buah. Iya Pak, futsal nami. Nuhun sarapan. Sarapan ieu biasa. Nu mana? Oh. Nami. Sana sarapan nami mah berarti. Play nama Pinten Pak. Nu mana? Play. Pertama Oh, nami, ieu mah nami. Ya meureun bahasa. Kumaha? Kak. Ayo presentasi bersama kira-kira apa? Oh, tos kapendak misalkan kalimat panyeluk. Contoh, title bahasa Indonesia dibacakan oge eta, Pak. Contohna bacakeun we pilih we misalkan 2 kalimat masing-masing. Kalimat panyeluh 2, pangantep 2, kecap sarapan 2. Ya, jadi 2-2 we. Contohna misal kapanggih aya sabriji tah. hiji kalimatnya aya 2 kecap alhamdulillah. Bacakeun we. Bacakeun 2 kecap. Itu 2 kali. 2 kecapna. Tah misalkan dina kalimah Benjamin ieu teh Aya 2 kecap. pangantep sareng kecap sarapan. Gitu we. Dapat 2 gitu. Engke presentasina jadi engke dibacakeun kapendak sabriji, kecap panyeluk sabriji, pangantep sabriji sareng sarapan sabriji. Terus engke dibacakeun kalimatna mung 2 contona misalkan kecap pangantep contoh 2 kalimat nu kapendak naon, panyeluk 2 kalimat nu kapendak naon, sarapan 2 kalimat nu kapendak naon. Sip. Mana? Nami mah henteu. Kami hukuman. Hukuman henteu sih hukuman. Tah mananya contohna misalkan obsesi tah tiasa sarapan eta obsesi. 2 menit deui nya. Atos sakapendakna we sakapendakna. Iya. Anu sarapan masuk. Nu mana? Ya pertempuran Gettysburg. Nami eta mah nami perang. Muhun darurat eta teh. Sarapan nya. Ieu sarapan Teu naon. Bapak, ieu sarapan. Sanes eta mah nami.
Yes, iya. Mangga urang kawitan presentasi kanggo kelompok hiji. Mangga urang kawitan presentasi hasilna kanggo kelompok hiji heula. Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun simkuring sapara kancan kelompok hiji bade ngapresentasikeun tentang kalimat panyeluk, kecap anteran jeung kecap pangantep. Sateacana tepangkeun nami abdi Firdari Farina. Pangkeun nami abdi Aziza Mamada Dewa Perdana. Tepangkeun nami abdi Dipa Amalia. Tepangkeun nami abdi Indah Yuliani. Tepangkeun nami abdi Adelia. Dinten ayeuna simkuring sapara kanca atas mendak 20 hiji kalimah panyeluk, 20 hiji kecap pangantep, sareng 7 kecap serpan. Contoh di kalimah panyeluk eta Dina subtitle bahasa Indonesiana, kau harus lihat ini. Subtitle bahasa Sundana nyaeta ujang kudu ningali ieu. Ya, contoh kecap pangantepna nyaeta Kau kalah. Bahasa Sundana mohon atuh. Sareng hiji deui contoh di kecap serpan. Dina subtitle bahasa Indonesiana, Benjamin Franklin dan itu pengertian dari rasa nasionalisme yang luar biasa. Dari bahasa Sundana nyaeta Benjamin Franklin jeung eta wangenan tinu rasa nasionalisme anu gede. Atau sikap sakitu wae di kelompok hiji hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janten tadi teh kelompok hiji teh mendakan kecap serapana lumayan seueurnya ayat 7. Sarapan ada 7. Contohna bieu dina kecap nasionalisme eta teh sarapan tina bahasa Inggrisnya aya Inggris nasionalisme. Mangga tiasa calik atur nuhun. Kelompok hiji. Mangga kelompok 2 kanggo ngapresentasikeun pamendakna kumaha sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun abdi sapara kanca di kelompok 2. Pangkeun nami abdi Rizky Pasya Lukti di nomor absen 28. Pangkeun nami abdi Najuna Jahan di absen 23. Ya. Pangkeun nami abdi Satra di absen 12. Pangkeun nami abdi Syafila Syariah di nomor absen 30. Pangkeun nami abdi Yesides Timulian di absen 34. Tepangkeun nami abdi Antani Ulun di absen 20 genep. Di dia simkuring sadayana bade ngapresentasikeun ngeunaan hasil pemendak kelompok ngeunaan kalimah panyeluk, kecap pangantep, sareng kecap serpan. nuhun. Di dia urang sadaya mendakan contoh kalimat panyeluk nyaeta hejam, ras ujang kudu ningali ieu, ras tangkis-tangkis, nah hindar hajat sareng sajabana. Sabriji kecapan nyelukna seueur? 20. Oh 20. Terus?
bekas kecap pangantep nyaeta muhun atuh imah aneh 20 menit deui Benjamin Franklin jeung eta wangeuna tinu rasa nasionalisme anu gede. Sabriji 20 langkung aya. Aya sok. Lajeng kanu kecap sarapan. Hayang kecap sarapan contohna nyaeta dimimiti kurang posting ngas malihan mulai ke henteu sareng katumuhun ieu henteu siga urang posting unggal waktu. Sip. Mangga. Biasa ditutup langsung. Wae ti kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kanggo kelompok 3, mangga. 3. Oh, itu. Sok, mangga biasa dikawita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dia abdi sapara kaca pada Kabeh wae presentasi. Abdi can evaluasi poe. kalimat-kalimat Soal. Tebangkeun wasta abdi Rahmana Kardianti di nomor absen 25. Nami abdi Nabila Fatona di nomor absen 22. Tebangkeun wasta abdi Anissa di nomor absen 4. Tepangkeun wasta abdi Ridwan Abdul Bajar di nomor absen 28. Tebangkeun wasta abdi Sindi Wasini di absen 21. Sok. Video tadi sapara kaca mendakan aya 18 kalimat panyeluk kaca salapan kecap pangantep sarang 14 kecap serpan. Oh nya, seueur lumayan. Contoh kalimahna hiji. Contoh kalimat panyeluk nyaeta aya anu dina bahasa Indonesia na heuna pamilika bahasa Sunda kuna heija. Nah, Terus kalimat sapangantep aya kecap pangantep aya subtitle di bahasa Indonesia kauhalah di bahasa Sundana mohon atuh. Maneh eleh. Sok lajeng we kana kecap sarepana. Kelas ayatina kecap sarepana subtitle bahasa Indonesia. Sejak aku posting sareng di subtitle bahasa Sundana dimimiti kurang posting. Sok. Tutup we. Abdi sapara kaca punten pilih aya kalupatan tidak seriosan atau perkuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tes. Tah ayeuna alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tos sadaya kelompok tos siap presentasi.
Setelah ditutup, Bapak ya evaluasi dalam pembelajaran kalau evaluasi ini bakal ditampilkan soal-soalnya ngaliwatan Google Form-nya. Secara yang pernah ngambil Google Form biasa. Nah, mengarah evaluasi kita di bidang lingkungan biasa di share itu kan anggolina saya kan mobile karena biasa di share. Atau? Nah, sok mana didinya yang 5 soal PG mangga dikerjakan. Sadayana atau senada melakukan evaluasi pembelajaran terus biasa dibukanya atau tidak jelas dikerjakan. Nah, kalau bintang ayeuna dicekapkan adalah kalau pengajaran bintang ayeuna, maka setelah ditutup, udah ngadu adalah serangan, maka KM, Pauji, KKM, maka biasa ditutup kalau bintang ayeuna. Ya. Pembelajaran orang doa sehat, doa dalam hati, doa ibadah. Maka atur nuhun tepangdeui mingguan payun urang kana materi narjamakeun urang kana praktek adamah tulisan bahasa Sunda. Maka sakitu urang sama dintenena atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.